Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Salut ka Bapak Aing. Nyaeta Kang Dedi Mulyadi. Ki geningan nepikeun ka salut ka Bapak Aing. Aing salut banget atuh. Teu salut kumaha da lain aing hungkul. Teu di kampung, teu di kota, nepikeun ka pelosok desa. Ki Kampak sering carita, sering ngobrol. Geus loba ungkapan naon Ki? Ungkapan kealusan, kahadean. Cek Ki Kampak teh muhun emang bener da leres aya buktosna beda jeung nu ti heula cuma gubernur ngagede hutang nu ti heula mah. Saha eta Ki? Si Ridwan Kamil ta eta cuma ngabebankeun hutang. Bapak aing kumaha eta Ki? Sae alus cek rakyat ge. Ayeuna jalan marulus ka mana-mana ge, lampu calaraang. Saluran cai kumaha Ki sisian? Hade galede menekot garnah rakyat sing blesat ngan kade ulah ngarebut teuing. Salut ka Bapak aing teh maksudna kumaha Ki? Salutna kieu. Walaupun istilahna BPJS nunggak 300 miliar, Aljabar per tahun kudu ngaluarkeun 100 miliar. Bandara Kertajati kudu ngaluarkeun 100 miliar, diutang hitung kan gede ente kabeh-kabeh teh nya. Tah di dieu tapi Bapak aing masih bisa ngabangun. Saking kumaha? Saking kunyaah ka rakyat. Biarkan rakyat berpesta, pejabat puasa. Bener teu? Bukti ayeuna geus alus ka mana-mana ge. Naha nu ti heula loba nu ti kuces dinu jalan ge akibat naon? Nyaeta tuh ge ngagenyleungkeun di mana-mana, simpanan di mana-mana, menekot sagala itu ieu BPJS nunggak sampai 300 miliar kan kacau nu kitu patut teh bener teu?